video. Sok boleh semuanya ke depan langsung. Ya. Drama Sunda. Abi Ohimda miri sobar, nu hiji nami nanya Lisa. Paminu ieu sapur sohib, urang tiluan pak polisi. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, salapan, 10. Ibu! Iya, Kak. Tadi ya Ibu. Nepang dia sim kuring teh, jantan benar konnya di dia. Si bapak aman ambil air Ya, Bapak, adieu. Pangkon tapi jadi panarko. Iya, sama itu. Sok, ngabari, cing Rati. Hiji, dua, tilu. Wilujeng nyakseni. Di kantor polisi Pasosor, hiji patugas keur diuk tumanina bari nundutan. Sakapeung sirahna meh digeduk kana meja. Morejat bari gigisik lenggut deui. Keur kitu kurunyung dua patugas sejena ngabringkeun obat budak make saragam SMA. Tilu lalaki hiji awewe. Eta opat budak teh katembong maniko kompodan. Bangun anu sieun naker. Nu awewe mah bari inhak-inhakan ciri. Patugas nu kanunutan curing hak bari neuteuk kanu karek datang. Tentak nangtung bari ngangsrodkeun cawan. Biasa Pak, tawuran. Sok dari yuk. Geus tawuran deui wae. Pusing derek mah mikirkeun badak tawuran teh. Teu isuk teu sore gelut we jeung gelut. Rek kumaha majuna bangsa urang aya metala badak teh kieu patut mah. Nu kieu tan mata kujan nagara teh. Nu sakola badak tawuran atuh di luhur pajabatna silih segan. Meniuh picutoeunana tuh tingali nagara Sunda. Deui ieu pidatona. Ieu barudak ayeuna kudu dikumahakeun. Ae nah bat nanyakeun ka dewek pira kumurkeun budak tawuran wae nanya keneh ka atasan.
30 mah. Tapi ketewakna mau 4, ngeulina kala labur. Kira aku tina 30 kaceuleuh opat. Kieu komandan. Di daerah itu teh bunga aya duaan jagana geurah we atuh polisi duaan budak barudak puluhan sakieu ge terus untung biasa kekengingan. Si Laing sana we. Oh, nya ngaran si Laing saha? Oh, beuh, nyar bekeun si Laing mah, madege teh dewe cenanya. Kuping Pak Polisi. Nah, tuh tengah jawab saha ngaran? Astagfirullah, sudah tidak budak teh. Si lain potong naikin aparat. Ieu sih mah nyebut ngaran. Namina Ohim Pak Polisi di sekolah sebat Oh. Oh, im lain kita di atuh. Kunaon si Laing teh betawuran ha? Rek jumago si Laing teh. Kasaing gede kawan nih. Ada nean sensasi. Dari mah terus mau tawuran Pak Polisi. Baru mas kumaha si lain teh kapergol ya serta kabasa ketawuran jalan buntu. Dari mah jembekan Pak Polisi. Ada teh ujug-ujug aya sini serang. Tuh ya ge kateungeur kuku celi. Duh mending nyawetan kieu. Puas ya bongan salah jeung make tawuran. Laras Pak Polisi, matur sumpah we mah tawuran. Dari budak bager di sekolah di Tarabau. Wah, terpercaya. Si Laing deui saha ngaran? Damri. Nu hiji megat angkot, nu hiji megat Damri. Manieu rupa-rupa pisan dan alasan teh. Sanes Damri Pak Polisi. Dada, MI Mimi, RI Riri, Nami Abdi Damiri. Mani boga ngaran teh siga beus-beus kota wae. Boboan bapak si Laing ge delman. Sanes, kun Bapak mana mina Eman? Ya, deket delman kada eman mah. Bobong ngaran di rumahnya taksi. Sanes, kun biang mana mina Ru? Geus-geus ka kadeureuykeun. Dami ni kunaon si Laing teh betawuran? Abdi mah tawuran Pak Polisi, abdi mah bade mentas, da mau ujug-ujug aya ributan, terus tong abdi kateunggeuh ku abdi. Geus ngalas deui wae. Cik atuh hiji-hiji mah nu ngaku. Pak Polisi, abdi mah bujeng-bujeng kanggo tawuran. Kanggo acis ka sakola ge seuseut. Mun Bapak teu gaduh damel, kun biang mun tukang dagang surabi, abdi mah teu gaduh atos kanggo tawuran. Hah, ai tawuran kudu make duit gitu. Duh, kan tekan tos tawuran. Iya deui, awewe geus diajar gelut. Hei, siapa namamu? Lisa Salisa, selengkapnya. Naon dia jeung make selengkapnya? Pasar mah paling teu geus lengkap mah komandan. Kunaon Lisa betawuran? Suwe Pak Polisi, Lisa mah teu tawuran. Ieu Lisa mah ke jalan sareng lain sareng Lisa. Ieu sobat Namina. Pas bisa payun jalan buntu, ujug-ujug aya nu siri serang. Tah, ieu sobat aya nu nanggelan, tinggal rumah paparana, duit kabaran kieu Pak Polisi. Ke heula. Ieu Bapak mah nyasian pisan Lisa teh milu gelut. Ku Bapak kate mau bisa Lisa teh neunggelan, budak anu neunggelan si sobat. Eta budak pot yang dupruk, sebab Lisa kata jeung pelabang manuk pisan. Mari tawuran nu mau manuk gitu. Sanes manuk manuk sahiber ieu mah. Tah manuk ieu. Oh, Pak Polisi, abdi ngomong bela diri. Kieu ge, abdi mah tos gak sabuk hitam. Ieu sobat teu bepugu pada tenggelan, nyaku abdi dilawan lah. Wani lah nih harap 10 urang lain mah. Lisa sok tawuran atuh ari bisa kana teh mah. Ih, ari Pak Polisi, biasa tawuran teh sanes kanggo. Biasa kalah teh sanes kanggo tawuran, tapi kan bela diri mun aya kerja kena siga tadi. Nah jadi Lisa sedih. Ya udah, jadi bisa. Apa tuh? Bisa mah benci kan tawuran teh. Benci. Nah, atuh gitu. Lanjut Lisa teh korban tawuran. Lanjut Lisa mau bahasa aya tawuran di jalan pengkolan. Padahal lanjut Lisa mah teu salah. Lanjut Lisa mah korban salah sasaran. Pan kitu geuning tawuran mah mata kesah masyarakat. Mun teu dosa milu wae jadi korban. Jadi benar tina marane opatan teh
yang aya nu leuwih geuting, leuwih gawat. Dina lompatan ieu basa digara dan dina jero kantong na aya obat haram, nyata SS. Dak ieu nu obat SS teh. Terus Abi mah. Terus kumaha sampai dina jero kantong mana teh aya obat SS? Terang Abi mah jeung seujung-ujung baru gitu we. Ari geus eta barang ti saha? Menang meuli ti saha? Tahu apa? Teu mungkin Pak Polisi, teu mungkin sobat nyandak nu kitu. Amna terang pisan sadiritanna, amna terang pisan kana pribadina. Ieu mah aya nu ditengah. Ari geus eta barang ti mana atuh? Duh Pak Polisi, sobat mah bujang-bujang kanggo mesen nu kitu. Sakulah lagi ampir-ampiran kawana kota cegaduhan atos. Sobat mah sok icalan buku we sarkas kaki. Lisa teh ieu kabogohna si sobat. Meni asa tadi teh ngabela we sobat salah teh. Sanes kitu Pak Polisi, abdi teh sakelas bisa sareng sobat janten terang kana pribadina bisa mawat melaan sote lantaran yakin sobat teu salah. Kudu aya nu bukti nu ngayakinkeun nih sobat teh salah. Matak sobat kudu dipariksa heula. Itu mari benak ti lu mah sobat. Aduh, bisa abi balik gini, pada urang salah. Polisi. Terus kumaha teh sobat? Buruan sakola pabeberan. Lisa lempang nyorangan bari teteleponan jeung indung. Dan kitu Ohim jeung Damiri nyamperkeun lerusuhan. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Ibu, iya Lisa teh teu janten kana teteh. Sepul Ibu, jemputnya. Iya. Lisa, dapat. Kali Bu, ya pesenannya. Iya ya, rencana. Ya Ibu, dadah. Mak, saya beja. Sabar teh. Ya nama masih kena ditangkap polisi ya ada di sekolah lagi. Beja nama oke cina kapal sekolah dekat itu sore. Nya karunya Lis, kamari ini mah sobar di pingsan. Biasa di bejaan sobar ditahan di kantor polisi teh. Cuma kira-kira ada bakal bener deket. Saha gosip sama bari nage mungkin sobat bakal diopaskeun geura da teu salah. Emangna bisa ditebus kumaha lamun terus dibui. Nya urang ngadoa we, tapi ngomong-ngomong bisa mah asa curiga ka si Napo. Si Napo mana? Nya si Dana kumaha sok disebut si Napo dengan kamari pas taburan kan si eta geus banget diserang buat emangnya ada hiji banyak terus pengen pada apalannya bisa sekolah ulama si tapi pemakai malah sebabaturanna anu geus kabaut ka Allah dari warwana dibere obat haram sok kade ahlis si dikena emana Lisa geus kunci
cenah mungkin teh gak bisa ngalihkeun anakna. Beh, kapanggih yen anak teh pemakai geus tingkat tinggi deui memehan kana tahap stres. Pagaweana teh kitu we, orang maring kakol, sagala dipentah, dibere mobil ludes. Ah, meni kitu nya. Cilak no kana barang-barang mah geura nya. Iya, anu ngajung hakolna. Manehna teh rawutan ka badan. Sok pagaweana teh kitu we cenah pasti we jeung peraturanna. Lantaran teh bisa mayar, diteror ku bandar. Akhirnya mas kitu we sagala dijual dipake bayaran hutang jeung barang anakna we. Terus kumaha? Nya we mah teh nepikeun ka opan masih kene bisa dibawa ka tempat rehabilitasi. Jangan kitu we kalau bisa jadi miskin. Ih, serem geningnya. Aduh meni unggulanya hatel masih bisa dipeang. Eta barang awak jeung mental anu dilatih sok da sesaeun nama cenah leungit ingatan. Urusnya kalau mah si anak teh semua kira jeung aura. Penggolaan kira cita-cita pagaweana teh ngabulang we di ngabulang. Curigaan kadinya atuh sok nih asa beda pisan terus baheula manganeh teh curigannya pangpinterna ayeuna menaon kae jeung kumaha teh terus teh nya ayeuna mah jadi goreng adat curigannya terus jadi kasakoran jalan antara aya geungan terus sok tawuran terus dandananna eta meni teu mana langsung orang berubah 180 derajat. Nah, atuh teh disawarkeun di sekolah kan kuruna geus dikaluarkeun mun aya siswa nu kitu teh. Anak jalma penting, jalma berpengaruh. Gak bisa dikabarkan. Lamun nya sinar kon ngajebak sobat, naon motifna? Aku urang bisa ngomong seujung bisa salah. Urang ngomong si sobatmu, kamunya bisa keueur. Ayo, tapi balik sekolahnya, balik sekolah isuk ya. Pokoknya. Sekian lama aku mencarimu, akhirnya berjumpa pula. Betapa jemunya aku mendekam dalam penantian berkepanjangan hanya untuk mendapatkan sebuah jawaban pasti. Aya naon ieu teh? Itu masih kene nanya aya naon? Hati ka hati omongan dengan Uwi. Dunungan. Ira mana jadi bedegan si eta? Oh Lisa, tidakkah engkau menghargai seluruh perjuanganku yang sekian lama mengudak-udak kamu? Tolonglah Lisa, pelengkan pintu hatimu dan biarkan aku masuk serta bersenang-senang di dalamnya. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Bos. Oh gitu lah, Bay. Kumaha, Bos? Seuk tah nampona seuk. Sok. Sok. Bisa. Naon? Mana kita itu jadi kawan dengan Uwi. Embung teuy. Embung, Bos. Jangan menyerah aku. Sok, Bos. Tanyalah lagi dan lagi sampai kita mudah. Jangan menyerah sasiku. Sok. Selain dirimu Lisa, tiada yang lain
an kauntungan sok mana teh tanah. Yang apa mung? Nah, bisa dengekeun kucel di Lisa. Hiji Lisa. Antar jemput tah make mobil enggak poe. Jajan gratis. Hati lu. Sagala kahayang Lisa. Jeng. Lamun hayang poe itu. Sugan teh hadina. Dilaporkeun sia ka satpam. Coba Lisa. Satpam bisa sekolah ieu mah sudah dalam kebetulan cek narko. Cek narko mah. Pak Ade libas. Bisa mah keheul. Keheul bikin kainang ka manehna teh. Gara-gara kamari di manehna taburan, Lisa dibawa ke kantor polisi. Apa salah dan dosaku sayang? Lain tawuran. Ngajak ke martabat, memperkokoh eksistensi. Keberanian mah harus ditegakkan ulah pelea-pelea siga si sobat. Tah, kamari anu ngeungeun si sobat bae maneh kan? Kunaon sih jadi jalan mata biadab kitu? Bejan. Hei, cewek jutek. Jangan suka menuduh begitu. Tuh, anu nunggulan si Sohib mah. SMA, 1001. Kunaon sih di jelema teh sejagoan kitu? Sok ka dieu mun wali mah gelut yang we. Ngajak gaul tuh gelis. Apa yang gelis gimana? Kayak gimana gelukin kuduna di Aduh, wali mah gelut. Naon teh teh wani duaan masih iwan. Apa ibu? Wani. Ayana bos siga keur tegang gini. biasa mah teh bobo urang bete cenah tadi kene. Teuing kunaon? Mana ada kang dia? Ya bos, ayeuna eksistensi geng urang semakin kokoh. Beuki dipika gimir, batur beuki sieun. Komo sanggeus ningali ieu mah. Naon eta teh? Ieu video urang masa keur beraksi kamari. Tingali betapa tamunya tim kita kacirik teh kawani. Video. Sanu ngarekamna? Sia. Ku saya bos, seksi dokumentasi masih kade gawe wae. Kamari kan pas kerjamu jeung SMA 1002, ku saya direkam terus diupload ke internet. Tinggal nu ngomentaranna namun reanaker. Di-upload ke internet. Yaps, untuk menunjukkan eksistensi. Goblok guys, yang semoga cendok. Ampun bos, naon salah saya. Sok-sok buru delete videona. Sok-sok delete. Cik aing ge delete, buru hapus bisi ka buru nyebar. Da sia mah otak teh dituna dina tuur. Kumaha bos? Si kene nanya sih. Gaptek. Ari ngupload bisa ngapus menteu. Diajar teh. Kieu we atuh bos. Ya, pek saya bebeutkeun. Kayak kan HP-na rusak. Jadi beda lagi bakalan leungit. Ya mah geus bekin negara ring ge mah. Langsung we Allah. Ya bisa na ini yot sia mah. Cek si lain geus di-upload kana internet. Hartina masih kene bisa ditempo ku batur. Kumaha ieu dibabetkeun? Terus saya kudu kumaha? Masih keneh nanya deui wae. Sok delete. Buat Bang Dehet kan. Ieu mah kudu login heula. Kudu aya unsur jeung passwordna. Unsur. Pas harita sia tanggal video ieu. Iya video. Rahasia teh kudu aya unsur jeung password. Teuing atuh da di-upload kana mah kamari ku babaturan kurang cuma. Bae saya aku. Siapa ada berkemah wae ini tuh.
teuing di kamar tahanan. Polisi 2 kerjaga bari lelenggutan dina kursi. Di kamar tahanan, sobar keur diuk ngahulang sorangan. Polisi 2 cengkat, lelempangan bari rarat-raret kasepeureulin gungking. Geus kitu ngadeukeutan sobar, terus ngetrokan sarig sig ku pepentung. Ini kayak banget kecewa. Ma, yang balik. Siapa rekor? Jagaan. Yang musane. Bentar lagi ya tinggalin ya lo. Berasa ring sepenting. Bekacan tuh lupa. Cangkelnya, keselnya. Ngomong kayak mana di pengadilan, kesaksian semakin barang haram. Bisa-bisa di penjara bertahun-tahun. Ayeuna karena udah 2 poe, sakit itu keselna. Pan kaduhung namanya. Matakan kudunya kana awak ieu. Kudunya asa kolot. Masa depan mah bisa leungit saumur-umur. Nah, abi mah Pak, termasuk makan gitu, abi mah. Berarti pengedar tuh. Bismillah. Wah, umumnya pengedarnya. Ieu leuwih bahaya ieu. Lantaran bisa ngabaruang ka generasi ngora. Ari barang kamari dijual ka saha? Kata apa, abi mah? Ye, polisi dan sakali 2 kali bae ngurusin kasus ieu teh. Pasti aya alasan. Sanggeus ku abi, duka teteran, alasan kumpul. Ripuh ieu, ripuh. Hidup geus digebus anu kitu mah, hese ngomenana lantaran ngadadak dia jelema linglung. Jaba awak digorobetan ku racun. Getih geus ngenging jeung panyakit. Daging geus kulet ku obat. Asa jag-jag pada haripuh, asa senang pada sangsara. Berat geus kitu mah ieu. Terang Pak, abi oge. Dan gitu mah sok dijelaskeun di sakola oge. Nu kieu ya, nu kieu nu teh hidang teh ya. Ongkoh apal kana bahayana, tapi kana cobaan. Ari geus nyobaan teh geura hop deui, sedot deui, fly ngalayan geus senang. Hop deui, sedot deui, terus overdosis, sungut ngabudah, supuh kekejetan. Kos untuk mama. Apa geus kitu aya kita maot gitu teh. Ari maneh, ya atuh dahakan itu masa wajib-wajib ieu. Tah, abis tila oge, dina tahanan eta, ti urang maot antara mereka obat-obatan. Hiji overdosis, dua deui sakau. Ari sakau teh naon, Pak? Sok api takang kitung. Sifat teu terang abi mah. Sakau teh mun geus ketagihan, terus teh bisa nanaon, tung ngalih ingetan, kadituna bisa nying sawak sorangan. Aya nu ngeureut leungeunna, aya nu nguyuh geuti sorangan, atau lamun geus parah pisan bisa nepi ka bunuh diri. Astagfirullah. Geus motor nyanten kitu sepenting beringkak di bulu punuk teh. Tah, anu basa sakarat teh. Sakarat teh di dinya udah didudukan maneh. Nya di dinya. Ini serem. Ayeuna kah mane kalah sare. Naon teh? Bisa. Oh ya, bisa. Hayang belos bisa kan? Cara kata orang kita dengan polisi geus penting di sieun. Orang teh tekakan dari ya. Ada buru. Hayang naon gitu? Polisi ya, dan abi teh bantuin bukti yang sobat teh salah. Ya, polisi makan tinggal video nanti. Polisi ada gitu ah. Mana video kayak itu bisa ya. Polisi nyocok. Dedek. Mana Lisa? Mana ieu mah tawuran hukul ke dieu lagi.
Iya kan, bapak di baju ke meja opat tadinya ketinggal. Si kita masukin barang ke tas nasi sobat. Tas sobat di kali dalam. Tak tingali astagfirullah. Tak tingali sebentar kali deh. Astagfirullahaladzim. Pak, iya, heeh, sahaya teh. Heh, iya nu ngawuskeun. Heeh, eta ya Allah. Itu bawa eta budak keneh-keneh lagi. Udah saha? Eta nu eta video. Nah, kok Tahanan aku. Manyain aku mana terus wong itu. Oh, tuh yang sare. Ae, siga kakarek kamari wae jadi polisi teh. Nya heula ayeuna. Wayahna ieu mah tugas. Terus, dewe kumaha? Asli kieu teh. asli ya polisi ya. Benar. Bisa mau itu beneran sih. Sudah terbawa orang itu dia kan. Aku enggak paham ya. Pake masalah nate can beres. Kita tiruan mah marulang we geus peuting. Ah, kade bener Oke, deui. kemana? Kan capek bapak percaya sama polisi mah kebalik lah. Bawanya pendek kan sabar. Ayo dah kawan bos deui. Edit marulang ge ake kumaha di bawah. Ayo percaya. Ayo amur-amur Ayo marulang. coba ayo nah tuh Pak. Nya. Dewe dicampakan dia. Supaya yang burung we dikacang dulu. Sobar diukeneh di kamar tahanan. Polisi hiji cindekul deket meja, mes-mes nepakan reunit, jempling sacongjonan. Polisi 2 jeung polisi 3 datang ngiringkeun si narko. Katembong si narko ambek-ambekan, bangun nu keheul pisan. Naon jeung dikekedutan kitu? Ieu nya kelapa gerak tong wakang ngenyang urang. Ieu. Naon sababna? Naon balukarna? Urang nu keur diskotik, urang nu keur party, jojo ditewak. Oh, salah. Naon maneh teh sopan repeun apa itu peta. Sok diuk. Kelapa. Kieu nya. Urang teh tadi teh keur ngeunah-ngeunah dahar, keur ngeunah-ngeunah lolodok di ditu. Di jojol datang ieu duaan ya. Si Bu Citra jeung si Hideung. Naon balukarna? Mangga diuk panjang teh dipariksa ieu teh. Iya budak dicerok di diskotik. Kan berugo pisan keur mabok. Ayeuna ge ditanyari teh da moal eling. Komo kitu mah. Mungkin mata curigaan. Nu teuing mah didinya jeung didinya nu newak jelema teu puguh balukarna. Mata ditewak ge. Mereka kan mabok geus gocek nang penghukum eta teh. Suka-suka gue we atuh. Ada apa didinya? Kuring teh budak pak tinggi. Kurang saja. Dewek masa sok teu dihargaan aya budak momokolot. Najan bapak si lain pejabat dewek mah teu sieun, dewek mah teu gimir. Najan kudu nyiharep panjenengan mun budak teh salahnya salah kudu proses hukum. Malas motor momokolot. Ya terus, naon balukar sim kuring dibawa ka dieu teh? Hayang nyaho. Kahiji, poe kamari teh maneh teh nyieun diributan ngadon gelut di jalan buntu. Terus? Kadua, maneh teh kanyahoan mau barang haram terus dipietanakeun ka si sobar ngarah maneh cuci tangan sigan nya teu salah. Katilu, maneh bieu teh kapergok keur mabok tah. Tina kalima kasalahan kuring eta. Naon buktina? Hayang ngomong dina. Atuh sok mana? Ternyata bawa buktina teu bawa. Gitu, pataka jadi polisi dan timbar alega. Kita dewe teh. Mana nu terbalik. Hayang nempo buktina pan? Yo, aya buktina. Tah, iya tah video bahasa maneh ketaburan tah. Terus kan video bahasa maneh ngasupkeun SS kana sok tas sobat. Sok dan ngalas dewe. Aw. Pak, iya teh zaman canggih. Bisa wae banget kuring diedit nyaho AI nyaho. Naon.
rek mata kudu ngondang ahli telematika dan kurus keduk kieu patut Pak. Yakin dewek mah ieu teh video asli. Sopan sedikit teh beungeut maneh. Ngegaos keneh. Ngaku moal. Ya terus mengaku rek kumaha sok. Ya tahu di sama mata berana. Jika tuh Pak Polisi, minta anjing wae. Ini tengah hoki. Astagfirullah Bapak ya. Nah si Danar dianggap ngebangsat. Astagfirullah. Hati-hati ngomong teh si Danar mah jamat terhormat. Dangu ke dinya semuanya. Kahiji mobil si Danar mah nya gaduh mobil balatak ya tepat ATM ngahuyun. Jangan buang paling. Ibu budak ibu teh. Tos sama hukum ke mabok di diskotik tinggal. Budak ibu mah terlalu ngarangga. Mungkin iya ari ibu. Pada sakumaha ngabebeak putra ibu ge teu sawios. Tapi sim kuring mati ka polisian geus boga saksi, boga bukti, yen budak ieu sorangan ge geus ngomong manehna salah. Bener? Eta henteu geuning salah nih mah. Gas, kalau kalau capek. Jadi nanti ya, kuring kudu maya sabara sampai budak ieu. Punten Pak, sim kuring sabarang kacara sanes tukang nyulik budak tiasa dilepaskeun pamitos aya tebusan. Eta budak teh tos kabukti kalawan nyata lampah hukum, hatosna dari proses dugi kaberes. Nggak boleh dilayar sekali dua kali, udah polisi teh atuh aku pikir eta sih bereskeun. Kan gitu budak kuring teh korupsi kan ada di negara yang kalau kudu tawuran kalau dia budak itu udah kopi nganggoraeun. Nah gitu geuning pangeran Bapak mah. Atuh pake budak karepek aturan di atap mah meureun bangkrut Pak negara teh. Da generasi nasa aing eueuh nu nyarek bisa hirup sakarepna. Teu Pak biasa gitu. Jadi naon tuh kahang di dinya teh? Kieu Pak, hukum teh pan jelas Pak. Kudu undang-undangna jelas pasalna eta budak teh kudu diproses dugi kaberes. Nya aturan kieu kuring maya sabaraha budak bebaskeun. Atuh eta mah aturan kenging Bapak biasa kitu. Terus lah, saya ngumpulin polisi pasti di nomor pedawung. Main kemana nih Bapak? Budak-budak kumaha? Saya polisi butuh. Terus setuju. Urang tingkat kena jabatan. Saya mau jawab ke bapak-bapak tadi kenapa juga? Saya kumaha maduna bangsa urang, negara urang, aya polisina masih benang di atas kitu mah. Keun we antep kaden manehna boga kawuhan jenderal karep teh teuing. Udah antep mah orang pecat. Teh sieun dewek mah kaden kaluar ti kapolisian tibatan karepek aturan mah geus tong dipikiran. Tah mah sabar mah kaluarkeun we geus nya eta budak teh salah. Alkeun ka ilana. Tah budak eta tah gentina asuda tahanan. Alhamdulillah. Terus terus Pak. Alhamdulillah. Wah, yang balik. Narko jalang-jeleng di jero tahanan. Pek tangga, pek nyakalan sareksik. Ieu teh asa taruduhnya Ibu. Tunduh teu. Katakan asa teh disuguhan hayang kopi. Geus dewek mah yang balik heula. Teu jadi. Urang teh gede leho ditewak di ka jero sel. Astagfirullah. Sahib. Kasebeleun sia ngajongokeun aing ka dieu. Coba mun maneh teu nguploadkeun video. Meureun kuring anu aya di dieu. Tapi geula ngaran kuring teh saha? Heeh. Lain sih narko ari teu bisa bebas di dieu mah. Ciri ada isu atau pageto kuring bakal bebas di dieu.
Aya nu ningali HP kuring? Kenapa meureun di kelas ge sok limberan gini? Di mana nya HP kuring? Imang geus tah. Ku si Bu Citra, ku si Gendel imah di bawah HP urang teh. Jika teh bisa telepon acan. Ya bisa ya. Bisa apa? Si Bu Citra. Iya nu diaranan pucuk dicinta ulam pun tiba teh. Urang nelpon sobat tercintaku. Ya si Sakur Ibrahim. Awalnya Ya bukan. Sakur. Dewek ya. Di mana si lain? Ngeunah hees. Aing ye di jero penjara. Di kantor polisi manyawe yang tai kucing mah. Cikwe teu dikir di dinya ari nanya teh. Eta si Sohib Astahiam. Teh bener pisan. Nya cenah kasih gawe. Ari nyatana mah aing dikad aya di dieu ayeuna. Da angger geus dihapus ge apanan kan dibebeutkeun HP-na nya. Terus geus upload di internet. Ya tetep we ari sumebar mah sumebar. Malah saantero dunya apaleun. Kayaknya urang mah omat kahiji ya, omat kahiji. Mane mun panggil jeung si Sohib, tong dibere ampun sameme ngajejer. Sok we terus gegulung, tong waka dibere ampun sameme ngajejer mah. Heeh. Ngagugu ka bos teh cing bener sia. Ke poe moal dibere deui dahareun di imah urang. Kan mane mah resep jupajuk cenah. Jupajuk. Ieu nu kadua ya, omat kadua. Ieu sirah urang karek sapoe geus leneng, geus nyeri pisan. Teu kuat. Ubas kirim ubas. Sia ngalindur nelpon teh. Ubas lain upas. Lamun teu ubas, batu we batu. Lain batu batre, koplok, batu. Sabu ubas batu. Sadiakeun heula nya. Engke isuk ka dieu maneh. Sieun. Karek nadang kuring eta omongan sieun tina susungut maneh. Ka. Sosok sadiakeun heula. Kayak mun misalkan naon aya kitu nya geus bisa kurang telepon deui. Sip. Ayo. Selamat tidur kembali sayangku. HP saha? Eueun bawa. Aya nu ninggal HP Abi. Di mana? Tuh, da neundeun teh di mana wae atuh. Ya. Bapak milarian naon, Pak? Si Bapak. Bapak milarian naon, Pak? HP. Sok gerak ka hareup ieu. Ieu naon? Sia mah da sok. Yang rek pina. Rek asup, rek milu. Hadirkeun tuh HP dewek. Sopan teu ka polisi. Sopan teu. Kan teu nya. Hayang dibedil. Mung. Hadirkeun. Si eta mah da sok nyan-nyan wae nafsueun dewek. Dewek. Mung dewek rek balik. Karek panggil polisi di kaki ya. Mung dewek baku. Pak, iya di dia, Pak. Beo. Balik dewek mah. Iya sih, Mayu. Sok nyan-nyan wae main ke. Beo. Maneh mah. Maaf, saat ini pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Silakan lakukan isi ulang pulsa terlebih dahulu. Bapak. Lurus tunjung siapa koplok. Ya, pulsa dewek dipake nomor saha? Pak, rek milu di dia. Ya rek milu di dia rasa. Sok gara ngomong nanti
Kan didinya ya tepakan urut nelpon. Neleh. Heueunya ieu danukeun. Budak nu kieu mah hitung tut ge loba pasalna. Kahiji dengekeun nya. Tawuran, salah teu? Salah. Kadua, mabok di diskotik sok marabok tara. Betul. Katilu, mau barang-barang haram, bawa sabu, ieu. Anu jiga uyah. Bener. Kaopat, udah sopan ke polisi. Dewek teh apaan? Dewek se jenderal. Teu sopan. Bener tuh? Kalima. Ngabadog pulsa dewek. Beak ieu. Enjoy saja Pak Polisi, hidup mah tong dibawa ribet. Yeuh, dangukeun nya ibu sadayana. Jelema nu kieu teh nu hirupna geus dijajah ku racun. Sok, lorotkeun. Ka dieu tinggal. Awakna cungkring we. Heeh, ieu teh geus dijajah ku racun. Dinu jero awakna teh pinu ku getih, pinu ku racun. Nah, maneh hayang isdet di dieu. Mau dan bisa lewat orang muncul. Kurang mah geus sieun pae Pak Polisi. Teu. Teuing dewek mah lain malaikat, tapi nah jelema nu kieu sieun pae. Teu sieun Pak Polisi, teu sieun. Dia mah geus tingkat tinggi. Jelema nu kecandu ge teu kieu-kieu teuing nya aya kanu pae pada sieun. Mana sieun pae teu? Sieun. Kada bala kada, kurang aya beja ya, kurang aya beja sedikit. Masalah pae mah nya, enjoy Pak Polisi, tong dibawa ribet. Enjoy cenah barudak. Siap aya nu pae. Enjoy malaikat. Kok mau di penjara mah? Enjoy pisan Pak Polisi. Cenah enjoy ieu nya dangukeun. Ari marane eling teu? Eling kan sadar keneh? Teu, jelema nu eling mah sieun di penjara teh. Oh jeung sieun, urang mah isu ge bebas. Bebas cenah guys, bebas. Bebas di mana Nil? Kadi kata. Sagede. Beladi sedih. Hup. Kurang aya beja. Teu nya sok nganyuap polisi. Si ieu kasalahan geus nambah deui. Lantaran geus aya itikatan nyuap polisi. Memangna jenderal jaga dewek gampang dibere suap, gampang dibere pileuleun. Nu we dewek mah moal gampang moal. Mbung 100. Nya tah si ieu mah asa maksa pisan ka dewek teh mah dewek hayang moal. Teu dewek mah tareng ka dituntut. Bohong pisan bener. Balik ka tukang. Moal koing we. Pak Polisi, salah nomor rekeningna. Kadeng. Tinggal nungguan saha? Sobat urang. Sikan. Mawa teu. Alah, bos. Iya, bos. Kecil ya teh. Siapa mau namanya teh? Cikan Samilia kata yang menang nama. Bas. Saha eta? Eta teh nu nuju ke suku komandan. Nah, masuk bak dibawa ka dieu. Kana masuk jaket si Marco teh gering. Ku dewek teh dititah ka dieu nu nusuna. Cenah kaluar eta teh kana kadu songkol di tahanan. Cenah kaluar. Beam beres. Siap, komandan. Beres. Beres dia. Saya mau telepon ku atasan. Lihat intimidasi. Cenah eta budak teh dibebaskan kan saya teh bisa. Tira aku ujug-ujug bebas. Siap, komandan. Ayo mah paring saya sakali deui. Bisa aya keneh geus dina kantongan ya. Siap, komandan beres. Siapa mah nya cek aing oge. Aing mah di kapan nih? Ha, nah polisi teu taliti. Teuh, si lain mah nyalahkeun dewek.
ngomel wae tahu siapa wae di kamari. Ini makan. Lihat dia. Yang dia polisi-polisi si buci terus panjang buci terus. Duit 1 miliar guys sapoe kan beres. Wis beak deui. Si dijakeun kasih papa. Emang lagi lapar banget. Nah. Ayo sih, sebentar Pak. Oke, asup. Cukup atuh sok ieu mah. Ya. Baru dah. Ayana naruh bensin goreng. Ya mah waktu nanon. Party. Pak dibenurkeun. Baik ya. Orang ada si mandiri dawan mantuan. Kan cek malaikat ge enjoy bae. Ya ada lanjut. Ada pacang pujung lewat tapi jangan. Sekali dah. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Lisa? Di mana engkau, Lisa? Tidakkah engkau ingin menikmati kesenangan ini bersamaku? Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Bisa? Ya Allah. Ya dengan kuring asal terbuguh ya. Astagfirullahaladzim. Enak orang bisa ngomong astagfirullah ya. Rasa udah diajar kembali. Kaya dadangan kuring teh asal tegenahan dia. Dadangan kuring asal tegenahan dia. Naon ya teh? Bapak, tiba saya gitu mah. Desa apa budak desa mah, tapi diogong wae. Tong ogong wae budak atuh Pak. Pan kieu balukarna. Ah, jangan bapak. Kan kudu mah ibu udah ngurus budak mah. Cuma bisa ngatik, bisa ngadiri. Ukur arisan saya tuh hadieu, uga kemisi di kieu. Datang aja salah laki atuh. Tapi dah ku Bapak, diogong wae, dibogoy wae kahayangan dan mikir apa? Budak-budak asup ka dunia nu salah. Tahu sudah laki mah, urusan laki, tak urusan awewe. Nama ibu segala budak teh. Tuh dah Bapak mah gitu, egois. Oh, kamu. Ayo masuk ke. Aduh, dadangan kuring gusti itu lagi. Saya tadi bro. Sana bro. Diri ya bro. Tolong bro. Sabu juri, si ibu juri ku si bapak, si ibu juri ku si bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir Nah, kuring jadi tanah. Nah, geuning ieu ayeuna mah. Panas. Sadang deui wae. Hari teh lainna subuh. Nah, geus sadang deui. Gusti.
iya. Sayangnya kan. Udah senang. Pintu sabun, nah, tahan sekatan ya. Aku ya siap sayang OTW. Apa sayang Pep? Siap. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Ayeuna dewek pengesian ieu tahanan teh. Ah, ni bari jeung ari jido banu paraye. Balukan untuk sapira kapincut ku duit gede. Hiji, 2, 3, 4. Artina teh geus aya kopatan upaya di dieu. Nya dewek nu halima. Ah, si ibu ayeuna ibu bade. Ayo. Ibu bade kasakeun. Restu. Dadah. Gitu, aduh si ngomong kadang-kadang. Udah nama kuring kata bijil deui eta teh geus ngabudak gitu. Sok ngajajan. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana, hapunten kirang langkungna, panginten tadi seueur basa anu kirang merenah kana mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penjara ini Di payungan penjara. Bentar. Di penjara. Pada mana? Kaciri kalah tuh.